kaula gubar sakti mau mundur satunyang beas mau ngejat satungtung manage amun can ngaboyong ibu ratu Arimbi ka nagara kaula. Anu ayeuna ibu ratu Arimbi sigeus kawanti-wanti endah kabina-bina lucu ta anu nuruban di sayembarakeun kaula gubar sakti yakin bisa nandingan ada jago sayembara nu Peja jago sayembara teh anak na ibu baru bersih ketot kata. Wah, mau mundur satu yang beres kula. Jadi salira ayeuna jago nu bakal nandingan kaula. Salira nu bakal nandingan kaula. Memang kaula pisan gubar sakti mau mundur sok ka dieu Gatot Kaca. Oh, mangga orang sakseni weh saha nu meunangnya, mangga orang sakseni nang sakseni. Mending ngaku eleh dia yang diaku ku aku kaula anak jig tahta kerajaan yang ayeuna Gatot Kaca. Moal bisa. Tandingan jeung kaula. Hayo, bro. Wes rajeng sayembara anu wengi ka-10 nyaeta merebutkeun Dewi Ratu Arimbi, Ibu Ratu Arimbi di negara Pringgandani rajeng dina patandang anu ka-10 nyaeta Guberja Sakti. Ayo mau mundur satundung dong nage manunjang satunjang biasa. Kaula Guberja Sakti raja sagalana raja di alam marsa pada pawayangan. Berat dari mi pasti bisa kabayang ku kaula. Rajang iya Raden Gatot Kaca okok pikan pati singkil pikeun nentukeun saha anu jago antawi duaan eta. Rajang Raden Gatot Kaca ayo Gatot Kaca. Wois. Mending aku ti ayeuna eleh teh ka kaula. Moal bisa. Wis. Banca braja. Wis. Gelos ya. Ayo Gatot Kaca.